Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leksa didongengkeun deui minangka mulangkeun katineng ku Mang Barna. Mitra sumangga urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh bagi akang geuning kosong karama ayo kabeh nyone mani geus sabar hayang geura ngadenge bejana. Baku maneh mah oneh cara mere waktu keur ngarenghap cai anggur mah cek si Bujil sok nuna karama rancatan sinanangeuh gek diuk dina Bang Barung nyoneh eleh deet leos kapawon teu dilageus datang deui mawa cai sateko jeung gelasna memeh ngomong naon-naon regot minum heula lantaran teu kuat ku hanaang geus kitu kakarang mimitian nyarita lain ka mana mak kacai mani kumaha dagang teh nyoneh geus teu sabar beres oneh omongan akang kamari teu salah bah sampar aya di tempat nu kamari malah duit pamayar hayam nu kamari jigana teh geus disayagikeun ti isu keneh dari jol teh terus dibayar ngan hayam nu tadi mah kabeh ge can dibayar pisan isukan cenah da kuduna dipayukeun heula jadi engke teh terus we kitu akang mah karinunaan kadinya duitna dicokot isukna tak kitu aneh moal nipu kitu maneh mah apaan bukti nu kamari ge dibayar ye jadi anyuk lila-lila piraku isukan ge jeung tibatan diiderkeun bari can apal kaayaan pasar mah nya mending kitu oneh hodaya batian tina hiji ayam teh 250 perak batina nya lumayan keneh aya keur ongkos ke dahar nya moga-moga we atuh tapi hayam kudu meulieun deui di lemur urang mah geus carang kapaksa kudu ka lemur sejen cek nyi oneh rada ngurangan ka salempanganana kudu susah oneh engke geus nyarahun mah bakal ada datang sorangan ka dieu pokona tenang we pasti hasil geus kieu mah ye sok menta sangu akang lapar ye ke atuh urang nyamal heula nyoneh ngaleos ka pawon si Bujil sila tutug bari heheotan mimiti karasa nikmatna usaha teh lantaran nu kamari ge teu rugi teuing ngan batina ipis keun weh mimiti mah hitung-hitung diajar heula kitu garentes hate si Bujil ngabeberah hate sorangan geus aya gidahareun berak dalahar duaan inungna mah teu didagoan da ongko geus deui reng sedahar si Bujil pindah ka tepas diuk bari udud pamajikan anak kacai rek ngumbahan piring kotor beres lah sapoe menang bati 7.500 potong ongkos jeung dahar 5.000 mah bersih ngangin sabulan ge menang 150.000 mah
lumayan lah hayang nu gede eueuh nu leutik teh diarah keun weh hitung diajar weh lah cek si bujil. bari seuri sorangan. Keur kitu Jol teh Pak RT nu geus ngadaguan ti tadi keneh hayang geura tepung jeung si bujil kaparengan Masiem jeung Nyi One keur eueuh di imah duanana keur kacai. Udon cek Pak RT. Oh mangga Pak RT mangga calik Pak RT cek si bujil. Geus di kamari akang teh hayang tepungnya ujang. Pak RT kontan rangkeun maksudna nu geus di kamari dikemu aya naon Pak RT? Ieu jang kamari teh akang manghi awewe jeung lalaki cicing di imah Masiem barang ditanya magarkeun teh geus dibeuli cenah ku manehna. Jadi eta imah teh geus lain milik Masiem atuh tapi nu manehna. Jika ina jawab ku ujang nah bener eta imah teh geus dijual mun bener nah badami jeung Masiem atawa henteu. Cek Pak RT estu togmol kana pasualan pokok teu malapah gedang heula. Rada reuwa si bujil teh lantaran teu disangka-sangka yen Pak RT bakal leuwih ti heula nyaho kana hal eta. Tapi akhirna si bujil sadar yen hal eta teh awal akhir bakal kanyahoan. Bener Pak, jadi bener geus dijual. Mun nyaweun mak nyata teh di bejaan. Astagfirullahaladzim. Nanaonan di maneh Jil? Pak RT tapi kagogodeg lantaran si bujil teh bener-bener nekat. Tapi katega ngajual barang kolot bari teu bebeja heula kanu bogana. Nah Pak RT juga anu reuas. Dipaseaeun ujang. Mohon ku Pak RT dibejakeun ka emak mah pasti bakal pasea. Tapi mun Pak RT tutup mulut mah pasti aman. Ta ina mah gumantung ka Pak RT we. Nah rek usil atawa moal. Mun hayang aman, geus teu kudu pipilueun lantaran imah jeung tanah nu dicicingan ku emak teh awal akhir mah bakal raga-raga kuring. Dangan kuring hiji-hijina ahli waris emak mah. Jadi rek dikitu di kieu ge nya kumaha kuring we. Ari Masiem kumaha? Pan geus puguh betah di dieu. Di paraban, di kaulaan, teu kudu usaha, teu kudu digawe. Terang dituang we emak mah. Nah, make milu bingung. Pak RT ngahuleng. Teu bisaeun nyarita deui geus dikitukeun mah. Tadina rek mere nasehat supaya si bujil ulah luluasan kitu. Tapi da ayeuna mah geus kitu nyatana tangtu bakal hese nyegahna. Ngomong naon deui Mang Dasma? Teu loba omong pokona mah ngajelaskeun kitu we yen imah jeung tanah teh geus jadi milik manehna. Sarta moal lila deui bakal pindah ka dieu. Tak kitu jang. Nya keun bae. Pan untung keur Pak RT mah nambahan warga. Mun aya naon-naon pentawe sing gede. Soal imah Masiem mah teu kudu dipikiran. Tapi akang mah penasaran ieu. Dipake naon duitna jeung dijual saparaha deui? Har. Pan dipake modal usaha. Hasilna keur marabat mah. Yeuh kuring teh keur diajar usaha. Ngarah teu nganggur, ngarah teu pada moyok, jeung deui ngarah aya kamajuan, aya ngaulaan kolot. Di dieu loba nu beunghar. Saha nu melaan kuring? Di dieu loba anu jargud. Saha nu mere modal ka kuring? Da moal aya. Tah ayeuna soal harga. Pak RT mah teu kudu nyaho. Ieu mah urusan dalam negeri. Supaya kahirupan kuring aya robahna. Wayahna moal beja-beja Rusia. Pak RT rek nanya deui. Tapi kaburu aya Masiem balik ti cai. Akhirna Pak RT ngahuleng. Sila tutug bari ngahuleng. Masiem bungaheun. Nenyo anakna geus datang teh. Geuning barang keneh ayeuna mah Jil. Kamari mangider heula buritso teh. Ayeuna mah pan karinuna. Beres pokona mah. Cek si bujil dari anaker.
Hasilnya hasil atuh beres si bujil nyerenge bakat kubungaheun paromana marah mai teu jiga-jiga anu bingung atuh Pak RT oge jadi setengah hate nu tadina karunya ka Masiem bisi dibobodo ku anakna tapi ngabandungan kitu mah jadi ngarentet deui satuluyna mah tiluan ngariung ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun Masiem kata lagu Mira sabab ngadenge anakna geus mimiti lancar usahana Pak RT beuki katungkup piomongeunana nu akhirna geus eueuh sumanget pikeun ngabela ka Masiem kitu kieu ge kumaha anakna nu kacirina nyaan rek nyaahna teh nya akhirna mah Pak RT balik ka imahna bari mawa hate nu ngagermet aya ku aneh kumaha pikiran si bujil aing mah jadi cangcaya sok sieun goreng buntutna tapi aing teu bisa naon-naon sabab indungna jiga nu betah saimah teh geuning cek Pak RT terus balik bari teu weleh mikir kacaturkeun isukna si bujil geus 3 poe usaha ayeuna rek ngirim deui hayam ka Bah Sampar kapercayaan si bujil ka Bah Sampar mimiti kanel percaya pinuh nyi oneh oge nya kitu keneh geus percaya ka salakina poe katilu hasil deui bae pembayaran ti Bah Sampar beres lunas si bujil bunga nyi oneh nyerenge duit mimiti mupul aya untung tapi nincak kana poe kalima si bujil menang katugenah saeutik basa datang ka Sumedang gok teh kaparantina Bah Sampar henteu kasampak moayangan budak ngora memang geuretan beungeutna oge jiga Bah Sampar jeung ngaku anakna deui si bujil karek jol bari mawa hayam 50 ayeuna mah berat ge dipaksakeun da hayang gede batina reg eureun diuk dina bangku panjang bari nyusut ke sang teh pok nanya dupi abah kamana jang nanya ke anak Bah Sampar kieu Kang tadi teh enjing keneh abah amanat ka abdi saurna upami akang sumping hayam mah tampi we heula perkawis artos nu kamari sarantos heula sadinten enjing we sakantenan nu ayeuna margi abah nuju nagih ka Bandung da hayam nu kamari ge dicana ka pasar Ciroyom tak kitu Kang jawab eta jajaka lancar naker nyaritana teh lantaran geus meunang mamatahan sajongjongan mangahulang si bujil teh aya rasa hanyelu dina hatena sabab geus jelas poe eta mah moal meunang duit sedengkeun hayam mustahil mun dibawa balik deui kapaksa dipasrahkeun aduh kumaha tuh jang mangkaning akang teh butuh ieu pan kanggo modal deui sareng deui dinten ieu ngabantun ongkos teh ngan sajalaneun we kanggo wangsul mah teu gaduh cek si bujil ngageuri sekalian ongkos mah aya ya ieu 5.000 we heula atuh ti abdi cek eta jajaka jiga teu lebareun song mikeun duit 5.000 si bujil teu wani nolak da memang butuh
Tapi ku ayana sikap gitu kepercayaan si bujil tengurangan. Nya nuhun sakit ge atuh ngan enjing. Kadewe kitu wartoskeun ulah teu lunas. Tenang Kang. Pasti ku abah dibayar sadayana da. Nuju nagih ke Bandung oge sanes naon-naon. Ieu sabaraha ieu? Bari nunjuk kana Karamba. 50 Jang. Oh, mohon. Sok we alihkeun kana Karamba abah. Capek kene oge hayam teh buru-buru dipindahkeun. Ngarah teu keseleun teuing. Sabab Karamba abah sampar mah gede. Hayam ting garapak di cekalan sukuna blus-blus. Kana Karamba bari dibilang. Nyaan we aya 50. Nyangakeun atuh Jang wartoskeun ka abah. Oh mohon mangga. Enjing mah ka dieu deui we nyanak deui sakantenan. Supados ulah lat gitu tamargi. Nu sajen tos rada saat ye. Biasana mah ti Cigodeg sok seueur. Ayeuna mah nu mawi rada lat. Oh mangga Jang mangga. Seueur lah di akang mah. Kitu pangalaman poe eta. Si bujil balik ka imahna mawa duit ukur 5.000 perak. Teu jere-jerena acan tapi najan hanyelu ge. Heudalah di kumaha. Da geus kitu kanyataanana. Barang datang ka imah langsung bebeja ka Nyi Oneh. Yen nagih teh poe eta mah teu hasil. Nya puguh Nyi Oneh teh mending ngajenghok. Panonna rada buncelik. Kumaha ari akang? Pan butuh deui keur modal. Nya da di kumaha da kitu nyatana. Bah sampar keur ka Bandung nya keur ka pasar Ciroyom. Kan bae da moal gagal. Isukan ge dibayar geura akang mah. Percaya pasti dibayar isukan. Malah nitah mawa deui sabab bah sampar geus teu narima teh sejen. Ayeuna mah ngandalkeun ti urang wungkul kiriman teh. Pan ieu teh hiji kauntungan. Lawang usaha anu hade pisan. Nya ari lancar duitna. Mun macet jiga ayeuna rek kumaha? Yah, Oneh. Ulah goreng hate. Hujan oge aya raatna. Cek si bujil bari melong. Kaharti kukuring oge. Da hujan mah aya usumna. Puguh hitunganana. Tapi ari dagang kudu nurutan hujan mah cilaka atuh Kang. Apan modal usaha mah kudu golang unggal poe. Ari teu hasil kudu kumaha? Kudu ngagalong. Si bujil jadi amek. Lantaran datang capek kalah di perangan ku pamajikan. Nyi Oneh ngahulang disentak mah. Hatena jadi ngarentet. Rada kaharti ayeuna mah yen teu bisa dipaksa. Geus puguh gagal manja gagal we. Ari si bujil pok deui nyarita. Yah. Bah sampar teh jelema hade jujur bager. Ayeuna oge teu mere sote keur nyaba ka Bandung. Dalamun aya mah pasti mere. Nya kajeun atuh. Moga-moga we isukan masing hasil. Tapi sabarahaeun anu can dibayar? 2 kali ngirim we, 330. No tadi 50 jadi 80 hayam. Kali 5 ringgit. Ulah nitah ngitung ka kuring lieur. Cek Nyi Oneh. Teu bisa ngitung loba-loba mah. Maneh mah dolog kana duitna wae. Ngitung nama teu becus. Hampura da teu bisa. 100.000 eta teh. Cek si bujil aksina keur. Jiga we anu pinter ngitung padahal mah geus tita tadi ngitungna teh. Dati barang leos ninggalkeun pasar ge. Hatena ngageremet ngitung duit hayam. Alah, geuning gede. Apanjang batina eta teh jenisna mangan 80.000. Nya kajeun atungan isukan ulah wakaloba teuing mawana. Bisi itu can dibayar. Mawa we 20 malanan. Bisi nanyakeun mah bejakeun can aya deui kitu. Ulah sok
omong Ari anu dagang kudu pinter alasan nya gitu oge tiap kali gentek kejo kami lapar lah Mitra Nyi Oneh ngojengkang ka pawon terus ngakutan boboko jeung anu sejena sok ditundaan hareupeun salakina saur piring seng hiji gek manehna ge diuk nyang hareupan mah geus dahar geus tadi nah maneh teu dahar deui geus nyapek we sorangan kuring mah geus tadi jeung emak si Bujil teu ngomong deui calebak dahar meningali mad lantaran geus kacida laparna da di Sumedang teu kungsi dahar ngingetkeun duitna anungan menang saeutik Ari Nyi Oneh bari nenyokeun salakina dahar teh ngahuleng rada baluas meureun 80 hayam geus diiangkeun ka kota ari duit nangan ka bawa 5.000 mun ditipu teh beu matak ngajedag matak beak jinis beak modal renghap Nyi Oneh teh narik napas jero loba kamelang jeung kahariwang mangkaning dihenteu-henteu ge duit menang linyok bohong hasil ngajual imah mitoha bari jeung teu bebeja kunaon ngaulang wae Oneh si Bujil nyerang tumanya teu kunaon-naonnya hayang cicing we darek ngajak ngomong oge Kang Bujil keur dahar kumaha ke lamun kabesekan jawabna tanes naker nya ayeuna tuh rengse dahar pin udud bari ngalamun diteger-teger ge aya we perasaan was-was mah lantaran geus kapikir mun bah sampar jalir janji geus lapur moal kapuluk mangkaning teu nyaho imahna teu nyaho asal usulna nyahona teh di pasar we jebul masiem teuing tas di mana nganu sidik paromana alum teu loba omong bus ka jero gek diuk deket si Bujil ini geus datang geus mak hasil matak mimiti aya gejed mak si Abah na keur nyaba atuh teu hasil nagih teh cek si Bujil sing sabar we Jil usaha mah tara untung wae tara lancar salawasna kudu bae aya gejedna malah teu aneh najan tepi karugi oge tapi emak ngaduakeun sangkan hidup teh lancar dina usaha gede milik loba rejeki sing loba nu mikanya mika asih asal hidupna kudu bener bager jujur jeung satia ulah linyok ulah bohong cek masiem mamatahan ka si Bujil kadengena asa nyerep nyecep kana hate tembus kana jajantung parat kana baya sumaramah ka sakujur badan deg-deg kana jajantung matak ratug kana hate matak pating sarblak ngomongna leuleus basana ngareunah tapi pangaruhna gede lantaran rumasa si Bujil geus salah lengkah salah timimitina kumawani ngalicikan kanu jadi indung nah kalah ngahulang Jil keun bae ulah sedih ku sakitu da biasana dagang mah ngan kahareupna mah kudu waspada komo hubungan jeung jelema anu can wawuh pisaan mah urang teh kudu hati-hati ceuk inungna deui nuhun mak ngan sakitu temalna si Bujil gancangna carita
Poe satu luina si bujil geus init deui ka Sumedang. Ka mana bah sampar ya? Namana tiiseun. Pan kamari mah aya anakna eueuh. Karamana ge karosong deui. Ka mana atuh nya? Cek si bujil ngomong sorangan. Panona rara tereret ka warung. Sugan we bah sampar keur jajan. Tapi eueuh si bujil leuleus lungse jajantung beuki ratug kamelang beuki daria gek diuk dina bangku panjang anu kuleuheu panon teu weleh rara tereret di barung ku ratug jajantung. Isuk keneh meureun ya keni daguan we cek rentesna tuluy ngabijilkeun rokok maut sabatang palenyun udud diuk sila tutug bangun anu tenang naker padahal hatena mah samaga. Panon poe beuki luhur panasna mimiti moreret kaayaan pasar beuki rame jalma balawiri pabeuli teu puguh nu balanya nu dagang nu ulin jeung sajabana. Si bujil terus nungguan susuganan bah sampar datang. Tapi nepi ka tengah poe can mol-mol. Si bujil geus cangkeul hatena beuki teu puguh rasa. Jung nangtung cangkengna karasa nyeri. Aduh. Kamana ari bah sampar ye? Pokna ngomong sorangan. Terus neuteup ka warung sangu. Nu teu jauh ti dinya. Biasa nama bah sampar teh sok ngadon jajan di dinya. Malah si bujil ge kungsi di jajanan sakali. Geus kitu si bujil ngadeuketan ka warung. Baranggok ngan aya saurang anu keur dahar. Tukang beca meureun. Da aya anu kletik nyampai dina tak-takna. Gigireunana dudu kuy samak dituna. Punten. Si bujil uluk salam. Ujang bade tuang. Cek tukang warung beri kelapan piring. Bade tumaros bu dupi bah sampar. Angkat ka mananya? Bah sampar. Bah sampar mana Ujang? Si bibi tukang warung kawas anu heraneun. Da teu nyahoeun kana ngaran sampar. Eta anu sok hicalan hayam di dieu tah pan kantos nada di dieu abdi oge pan dibayarna teh ku anjeunna. Anu wawag-wawag sepuh mohon tukang hayam. Si bujil deg-degan hatena. Nah da eta mah sanes tukang hayam sareng sanes bah sampar deui. Duka saha duka naon pada melanana mah lati kamari ge teu aya. Ceuk tukang warung bari kerung. Gebeg si bujil ngarenyag bakat kureuwas. Hatena panas jajantungna ratug. Nyel amak beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleung. Tapi ditahan heula. Pok nanya, nu leres bu? Ari Ujang nyamuhun ka tukang hayam mah tara matuh di dieu ukur enjing-enjing we rame nate tos saep dagangan mah arui ari anu ku Ujang disebut bah sampar mah duka jelema naon mitra leuleus ngadenge kitu mah. Gek si bujil diuk dina bangku. Nangeuy gado bari ngahuleng. Geus tagweh yen manehna katipu meleg-meleg. Boa budak ngoran ngakukeun anak bah sampar ge baturna keneh. Nu ngahaja rek nipu. Naon kitu Jang? Cek tukang beca nu kakara rengse tas dahar. Bibirna kutap-ketap keneh. Hayam mah. Hayam kumaha? Tukang beca teu ngartieun dijawab kitu ku si bujil teh.
Semohon abdi teh ngintunan hayam tos 2 kali. Sadayana teh teu can dibayar. Pangaji 100 ribuan. Tah ayeuna ngabantuan deui 20. Tapi nu pesena kabur geuning. Cek si bujil bari ngalima. Amek nyandak tanaga midek leuleus weh perbawaana teh. Oh kitu kade atuh Jang. Ulah percaya teuing ka jelema teh di kota ieu teh, lain di kampung. Jelema na rupa-rupa, teu sarua. Sabab di kota mah loba jelema anyar nu datang ti jauhna. Ka dieu ngadon nipu, ngadon ngarah-ngarina, geus hasil kabur. Nu gorengna mah nu di dieu we. Cek tukang beca nganasehatan ka si bujil. Aduh, nya mang. Karena sadar ayeuna geuning teh bener-bener ketipu. Kumaha tuh jangjina eta teh? Barabat si bujil nyaritakeun lalakona ti awal tepi ke akhir. Tukang beca ungut-ungutan katara bangun karunyaeun ka si bunjir. Nu geus katipu ku anu ngaku ngaran Bah Sampar. Dah gitu lalakona teh mang. Kumaha atuh nya? Nya geus kieu mah hese atuh Jang. Kabur mah bawa ka mana nyusulna? Heuh da hese. Tapi nya di dieu teh kamari mah aya budak ngora. Pas sore manehna teh naekkeun hayam kana kol buntung. Buka dibawa ka mana? Teu pati miroseaong kok. Da mang masuk di dieu mangka teh matuh. Ceuk tukang beca deui. Oh gitu. Eta nu ngaku Bah Sampar sok matuh di dieu mang. Nyeta teu pati merhatikeun Jang. Sabab jelema teh loba. Dan memang aya kana samingguna kungsi di dieu. Ajak lejeg we jigana mah jelema gagah meureun da pikasioneun. Eta teh sok mentaan duit ke tukang hayam. Ting jeger ting naon eta teh. Da loba anu kitu teh Jang. Cek tukang beca. Bu, palang siang. Jelema teu bener atuh eta mah. Duh, kumaha atuh. Lain palang siang deui. Da ku ujang geus kaalaman teu benerna. Cilaka. Cilaka. Si bujil ngalengak kakara ayeuna karasa yen dirina katip. Pahuleung sajongjongan mah bisa ngarepan ke tukang beca. Si bibi tukang warung ge ngabandungan. Bangun karunyaeun deui. Dupi eta hayam bade dicana ka mana atuh Jang? Sumuhun icaleun kawitna bade dibikeun deui ka Bah Sampar. Da geus janji bade baur nganyuk. Tapi ari kieu carana mah nya bade diical kanu sanes we. Bade dikecerkeun. Karunya teuing. Tuh ka restoran ngical hayam mah biasana sok loba narimana teh. Di restoran mah jiga tepungan ka itu. Cek si bibi tukang warung nyaan karunyaeun. Nuhun Bu. Nanging kumaha Bah Sampar teh nya. Duh. Bu, teu uninga ka bumina Bu. Lapur teh nyaho bibi mah. Duka jelema ti mana? Keur kitu tukang beca cengkat memeh init mayar heula urut dahar. Lantaran aya muatan ngareret ka si bujil. Leos init si bujil ngarahuh. Saenggeus jajan heula tama lapar, si bujil nanggung hayam ka restoran nu ditunjuk ku si bibi. Bus ka jero teu lila geus bijil deui. Paroman, alum, jigana bae restoran teu butuheun hayam hirup. Si bujil samar pola. Teuing kudu kumaha ari geus kieu. Kapaksa nanggung deui hayam. Tapi teu wani jauh bisi kawasti heula. Hanas capek ari hayam teu payu. Duh, sok tara kapalang ari keur sial. Rek nagoge sisi jalan deket pasar. Sugan we aya nu meuli yeuh. Cek hate si bujil. Bari terus milihan tempat anu merenah. Nu iuh jeung sakira rame kagiridig ku jelema loba. Reg atuh si bujil teh eureun tanggungan diecageun.
Si bujil diuk nangkep tuur. Panona rara tereret kanu ngaliwat. Mun aya awewe nu ngajingjing kantong, jiga rek ka pasar sok ditawaran. Sugan we rek meuli ayam. Panon poe beuki luhur, nu balanya beuki carang. Lapur teu payu hiji-hiji acan hayam teh. Kalajol aya hansip, reg eureun. Teu ngomong song mikeun kikitir. Mangga Pak 1.500-an ya. Arageung lintuh deh. Cek si bujil samarukna hansip teh rek meuli hayam. Atuh hansip teh rada keuleun. Bok ngomong, lain nanyakeun harga ayam kami mah. Ieu biasa ieu. Retribusi pasar 100. Kituna teh bari nunda karcis luhureun karama hayam. Si bujil colohok da canyaeun. Terus melong ka hansip. Lila-lila si bujil kada kodok kana saku baju. Gorehel aya 100 song dibikeun ka hansip. Bari jeung bingung kene. Naon maksudna? Hansip teu ngomong deui. Geus dibere duit mah terus ini mapai kanu sejen. Ieu teu aya nu kaliwat. Da memang kitu tugasna. Si bujil ngahuleng. Nenyokeun nu narikan duit. Renghap narik napas jero. Maklum can jero pangalamanana. Aneh. Ieu mah kalah ka aing nu kudu mayar. Ari hayam teu payu. Beuh. Kudu kumaha ieu? Cek si bujil bari tangah. Di corona asa tuhur. Hatena bingung. Teu ku hanteu. Keur kitu teh jol aya 2 pamuda. Gagah naker. Bukna jabrig make jaket hideung dekil. Nu saurang deui mah make kaca panon hideung. Rajeg deukeut karamba si bujil. Parjagi hayam den. Mangga arageung geuraya. Cek si bujil bari nunjuk kana karamba. Bari suraseuri atau heun samarukna anu rek meuli hayam. Ridulah hayam nama. Ridu. Duitna we lah. Cek eta jajaka bari namprakeun dampaleungeun. Nu saurang deui luak liuk kawas anu sieun nganyawan ku batur. Kulen si bujil melong bari kerung. Piraku teu ngarti. Uang keamanan 1.000. Har. Pan bieu geus ka hansip. Beda deui. Eta mah keur nagara. Ieu mah keur keamanan. Ceuk eta jajaka bari molotot. Si bujil gempeur. Manehna kalah kabeuki bingung. Naha dagang debet kieu? Can naon-naon geus kudu ngaluarkeun. Si bujil ngahuleng. Si jajaka ngancam. Buru, mun teu mayar dijabel kabeh hayamna. Kek. Ulah dijabel ieu. Si bujil sieuneun. Terus ngaluarkeun dompet di korehan. Dibuka dicawaukeun. Anabreh aya duit salamar deui. Ribuan. Eta teh keur ongkos balik. Leungeun si jajaka mendingan sakilat nyamer dompet. Duitna dicokot lung dompetna dibikeun deui. Leos init mendingan gedig. Dituturkeun ku paneuteub si bujil. Aduh Gusti. Geuning keur sial mah teu kapalang beuh. Cek si bujil bari gagaro. Terus neureuy ciduh mata kuatir. Tetenyawan si bujil jadi ranyai kararoneng ras inget kana papatah nyone. Anu sakitu heuras nangelingan, bisi katipu, bisi kabobodo, tapi kumanehna teu didenge. Ari pek teh ayeuna mah jadi kanyataan. Tungtungna si bujil teh
ngarasa pusing Ari rasku nasib diri tapi kangalaman gitu kermah eker ditipu kubah sampar katurug-turug duit nu aya nungtutan beak malah ayeuna mah teu boga pisan da dipaksa ku jajaka nu teu boga tanggung jawab. Alah moal aya gunana dagang di dieu mah ye jigana mending balik kaya ke mah ye kajen dibawa deui hayam teh lebar didagangkeun ge da eueuh nu meuli. Si bujil taak eueuh harepan kana payu poe beuki burit hayam teu payu hiji-hiji acan regeyeng ditanggung terus leumpang mapai sisi jalan bari ngalamun tinaku banget ngalamun teu sadar yen dirina teh leumpang di tempat nu rame loba kendaraan beca pabelit motor ting saleber mobil pating darius ari nu inget iwati kacilakaan katipu karebut kabobodo hate panas jajantung ratug sirah lieur amek kapeg cager wara mitra hanya kal kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.